Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Muga hidup soleh-soleha kelas 3 aya dina kawilujengan Allah Subhanahu wa taala. Pendak deui sareng Bunda Nur dina pangajaran basa Sunda, pangajaran kedua pangalaman anu matak mineng. Naon ari harti pangalaman? Pangalaman nyaeta kajadian anu pernah dialaman ku sorangan. Pengalaman yaitu kejadian yang pernah dialami oleh diri sendiri. 2. Rupa-rupa pengalaman atau jenis-jenis pengalaman. Kahiji nyata pikabungaheun, pikasediheun, pikasieun, jeung pikaseureun. Pek hidup buka buku paket kaca 14 nyaeta ngabandungan pangalaman nu pikadinengeun piknik ka Kawah Putih pangalaman Ratna jeung kaca 16, 17, 18 pangalaman Gilang anu diibakan ku gajah. Silahkan kalian baca sendiri untuk memperlancar kalian dalam mengucapkan bahasa Sunda. Ayeuna pek ditenang kamus istilah bahasa Sunda. Kahiji weweda artina talangke atau kedul dalam bahasa Indonesia yaitu bermalas-malasan. Yang kedua adalah jamban, hartina kamar mandi. Nu katilu nyata gorijag, hartina hudang subuh-subuh atau bangun subuh-subuh. Selanjutnya yaitu sabudeureun, hartina sakurilingeun. Dalam bahasa Indonesia yaitu sekitarnya. Yang terakhir nyata papencar, artinya papisah atau berpisah. Ayeuna pek ku hidup buka buku paket kaca 20 urang ngebahas tentang paguneman. Di dieu disebutkeun paguneman antara Tisna jeung Agung anu aya judulna Mengbal Hujanan. Terus aya Ajijah, Nurul, jeung Febi anu ngabahas paguneman tentang sepatu roda. Harti paguneman. Paguneman nyaeta obrolan atau wangkongan jeung aya anu diajak cumarita. Biasana anu diajak cumarita teh leuwih ti saorang. Paguneman yaitu obrolan atau bercerita atau menceritakan sesuatu dan dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Hal-hal anu perlu diperhatikan dina paguneman nyaeta nu kahiji nyaeta lentong. Lentong teh dina bahasa Indonesia artina intonasi. Lentong penting karena bagian dina tata krama atau sopan. Lamun lentongna tegas atau gancang bisa disebutkan oge judes. Lamun lentongna sopan lemes bisa dijadikan eta patokan yang jalma teh sopan nyaho tata krama. Anu kadua nyaeta tata krama basa. Bakal moal anu kasigeung lamun urang bisa nempatkeun diri dina nggunakeun bahasa. Bedakeun ngobrol jeung sahandapeun, saluhureun jeung sasama. Nyaeta kudu bisa marenahkeun dina ucapanana. Tata krama basa itu yaitu menempatkan sesuatu bagaimana kita mengobrol dengan baik terhadap orang yang seumur, di atas kita usianya dan di bawah kita usianya. Jadi kita bisa menempatkan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu rengkuh. Rengkuh dalam bahasa Indonesia disebut gestur atau bahasa tubuh. Nah, gestur itu yaitu kesopanan yang diperlihatkan saat kita berbicara atau mengobrol dengan orang lain. Keur cumarita urang ulah dangah atawa tong asal asa aing pangpinterna, asa aing pang bisana dina cumarita. Nu kaopat nyata pasemon. Pasemon teh nyata ekspresi atau mimik wajah anu bisa ditinggalikeun yen saat urang cumarita bisa sopan
resep kabatur atau orang keun ka resep kanu lawan bicara orang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dugi kadi heula pengajaran basa Sunda dinten ayeuna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.